Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra dina dinten ayeuna urang tiasa patepang dangu deui sareng aukoknya dicarsun pake kok. Dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna katresna karya aukok tangtosna. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara dongeng teh sing ngancantenkeun panglipur kalbu. Panggeberah manah hiburan kanggo mitra-mitra sadayana anu nuju di Daramel, di kompleksi aya anu di Jakarta Timur, aya anu di Tangerang, anu di Gang Pemuda Tangerang. Aya oge anu di Jakarta Selatan nya, aya anu di Kebon Jeruk, kompleksi oge aya anu di Kota Bandung nya. Di Jalan Muhammad Toha gitu. Mudah-mudahan sadayana sing dipaparin kasehatan. Wilujeng ngadangukeun atuh mitra-mitranya supaya teu nyangkolong tingana waktos. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Arga sanes mikeun duit tur ngobrol panjang lebar lantaran manehna isukan rek indit. Nyata ka pada larang. Antukna asup ka jero kamar, oge arga teh sebenarnya arek mandi oge rek bersih. Sengkeun indungna anu keur ngitung duit. Isma nu malohok we ningalikeun. Isma? Jang Isma ya 50 ya. Iya sama. Sok. Rezekina harga. Naon mah? Isma ditatoheun. Harga nu ngareret harita dengan Isma parang direret hari cebi. Harga nu labas we harita ka kamar mandi. Duit diasupkeun kana ku Isma harita ka kamar kana tasna, nyata tas paragi sakola. Waktu beuki nyerelek ka peuting, harga anu kakarata ka dapur. Sedengkeun indungna anu geus sare kira-kira jam 10 meureunna. Harga sanggeus cengkat salat Isya lantaran wiridan heula harga teh. Anu langsung we init ka dapur lantaran lapar manenan candahar. Aya naon cenah ieu teh di dapur teh? Masak naon si matinya? Geus sare kitu. Harga harita leos init ka dapur. Sanggeus mukakeun sagala rupa. Lomari sagala rupa ku agak dicokotan we deungeun-deungeunna. Sedengkeun Isma harita anu kacai beser meureunnan tawa pipis Isma teh. Ngadenge anu kelentrang-kelentreng di dapur. Isma kerung. Nu saterusna mundur ningali kana panto Arga anu muka. Kang Arga kitu. Kang Arga? Kang? Cek Isma harita. Naon Isma? Sugan teh sanes akang. Lapar ya Kang ah? Tah deui. Kang. Cek Isma harita. Bari saterusna asup ka kamar mandi. Tekung sirila Isma harita beres di kamar mandina. Bari sakalian ngumah beungeut meureunna. Sanggeus beres ngumah beungeut ledot-ledot make anu kleutik. Isma nyampaikeun anu kleutikna dina tak-tak nu saterusna nyampeurkeun ka Arga ka dapur. Tadi ku Isma di ampi-ampikeun da mana bita agak akang mam. Halah tadi mah nya moal lapar dah deui. Kang ah. Kek Isma harita diuk. Asba Arga ngareret lain kalah diuk. Lain sare deui ari itu bisa keberangan. Isma sare tita tadi itu dah. Geus beuntas sok asa disare. Geus Isma harita. Panyiurkeun kopina akang tuh. Nyen kopi. Nya. Isma harita langsung nyieun kopi jeung Arga. Geus apal di takaranana nyetana satengah gelas. Kelentreng harita. Geus beres, song kopi dibikeun. Isma tong kemana-mana nya. Emang kumaha naon kitu? Isma, ayeuna Isma ira datangna. Anjing. Sina baturanna si emanya. Nya. Akang emang bade lami. Samingon. Lami-lami teuing Kang.
Emang naon gitu? Nyan henteu. Naon? Kesel akang mah. Nah, make jeung kesel Kang. Nyaduh katuh ih. Harga harita imut. Isma nu neuteub kana beungeut harga harita. Teuing kunaon asa eueuh bosenna pada pagi teh saban poe, lain kur saban poe deui. Berang peuting panggih teh. Tapi teuing beuki dieu teh Isma asa begitu bosen ningali harga. Harga nu tukang sidila beres daharna. Isma langsung we ngumah urut piring harga. Keun Isma sukan deui. Aya we Kang. Mangpeungeus mah ieu can sare. Ceuk Isma harita. Harga ngaleot bari moal kopina ka hareup. Geek dieu hareupeun TV. Ketemu sidila Isma ge harita pareuman lampu dapur. Nu saterusna nuturkeun ka harga geek dieu gigireun harga harita na kursi panjang. Cepret Isma harita ngurungkeun TV. Sok aya film biasana mah Kang. Film naon ya kieu lah. Ih, kan oge jam 9:30 dah. Cek harga harita cek Isma nu saterusna harga ningali kana jamna memang bener ka 9:30 tapi asana geus peutingna kararan sabab nu boga imahna sarare. Indungna sare tadi Isma sare. Jadi asana teh peuting we sedengkeun manehna tadi wiridan sakitu wirana sok biasa harga mah kitu. Lamun teh tos isya teh wiridan. Kadang-kadang harga sok salat tasbih lamun tos salat isya teh. Jadi pantes we lamun dila teh. Harga. Ari Kang harga teh. Sareng teh sifat teh. Kapogoh. Cek Isma harita nanya deui ka dinya geus puguh kieu lagi geus dijelaskeun yen sifat memang kabogoh. Harga garet emang naon? Lamun akang kabogoh Isma. Nah, teu kudu naon naroskeun we. Cek Isma bari tungkul. Harga kerung harita bari ngaret kana paroman Isma. Emang naon kitu Isma? Ya kamari nanyakeun wae. Ih, nanti naon ceuris mah ge. Naroskeun wajar tuh. Si pama bagirnya. Nya, emang bager. Mulai tandingna. Isma ngaret. Mulai tandingna. Mulai tandingna. Aya. Saha? Isma kan bagir. Yeh. Bagirna naon bager. Ih. Pas eta naon? Naonnya? Cek Isma harita bari ngaberilang-berilang panonna. Iraha kabagiran teh ketempon teh ketempos teh di kacan. Naon bagir naon? Si pama bagir pokona mah segala rupana. Penyayang orangna teh. Lungguh pang-pangna mah. Emang Isma teu lungguh? Harga garet. Make jeung dibandingkeun ka jeung Isma. Jelas-jelas Isma mah boro-boro lungguh atuh, nu kupu mah sangar we. Cek harga bari ngabeurik ieu. Ih, cek Isma harita langsung nyiwit kana pingpingna harga. Ih, sok naon teh cuat-cuit wae. Nanti udah meni ke Isma masuk ngeledek wae, kan lain mah meni. Mana nyana tuh, si pama bager nyaah. Terus oke, pokoknya mah tara ngalawan mun dicarekan oge. Tara naon? Ya tara nyiwitan kawas kieu. Bager we pokoknya mah. Isma harita ngahulang. Dina hati leutikna. Mun aing bagir berarti Kang ngadaikeun ka aing berarti. Aing rek loba. Ceuk Isma dina hati leutikna manehna anu rek robah sikepna ka harga. Saperluna kunaon ngahulang. Teu. Ceuk Isma harita bari ngabarileukeun beungeutna. Tuh nyan kakak kitu baeud. Mana teuing atuh. Lalaki mana nu resepkeun kitu. Cek harga harita bari rek cengkat. Ngan ke mana? Nyarek sarek nungguan tunggul. Ih, ngamang sok kitu wae, naon teh. Ngan Isma gen teu naon ka Kang harga. Emang teu naon tapi kan aya geus baeud kawas kitu kan kawas tunggul jadina. Paroraha yang hareupan. Henteu. Cek Isma harita bari nyengir deui. Nyengir teh juga kuda atuh. Ih, meni mah salah wae ih meni. Indungna harita anu lilir ngadenge anu gunteng we hayo di tengah imah.
Harita inungna cengkat launan. Saterusna mukakeun pantos saeutik katingali Arga. Jeung Isma nu keur maralong kana TV ai beungeut nama tapi bibirna nu teu repeh. Isma, Isma harita ngarenyag. emak. Budak teh lain sari isukan keberangan gerak. Awas mun keberangan di banjur gak ku mama. Moal mak. Ugah kenana pas subuh. Sare tuh, geus peuting. Namanya kan entos. Namanya kejaman Kang Harga nuju emam. Geus dahar man Harga? Geus mah. Sarare deui geus peuting dieu. Mun geus tunduh. Nyak mah payun. Jeung Isma harita. Inungna nutupkeun di pantona. Saterusna pileh dewe sare. Arga ngareret ka Isma. Sare tuh Isma. Budak leutik mah ngora mengaji, sare tong beutkeunkeun kolot. Ih, saha budak leutik, Isma mah lain budak leutik dewasa dah. Dewasa. Buhanyir kieu dewasa. Dasar sih kasebelahan ih. Manis sok naon ih. Jika Isma harita buri kiri kan. Pada Arga sebalang bentor ngomong. Naon da nya? Naon? Emangna? Emang naon? Emang naon? Cek Arga harita. Henteu. Cek Isma harita merengket. Adi nijanya mah merengket di Isma. Waktu beuki nyerelek ke peuting. 10:30 Arga jeung Isma ke karah harita mariman TV. Ya, sare yuk. Kakang ek sare tundur jam bisi isukan keberangan di isu-isu kakang mah. Kang Harga. Naon? Cek Isma harita beri nangtung karek ini asup ka kamarna teh. Lengeh Isma harita seuri. Arga kerung. Budak teh kasurupan gitu. Cek Arga dina hatena. Naon Isma? Muntas di ditu tong hilap ka Isma nya. Cek Isma harita bari nada dorongkeun panto. Arga harita tiba gogoda gue ningali tingkah laku budak leutik nu kuas kitu. Isma. Cek Arga harita. Ngantukna Arga ge asup ka jero lantaran arek sare bisi isu keberangan lantaran isukan ini isuk-isuk supaya nepi ka pada larang teh. Entong liwat di jam 8 sabab toko buka atanapi bengkel buka jam 8. Sapeuting teh sare teu karasa. Nyaho-nyaho teh geus isuk-isuk deui. Sanggeus beres salat subuh seperti biasa we. Arga anu sok sasapu di hareup. Jeung Isma ayeuna mah anu nyemoran kemang. Sedengkeun imah manehna mah diantep we di saprak init inungna nepi ka rek datang ge inungna imahna teh teu dia palire ku Isma. Teuing kunaon hawana teh hoream we sama sakali. Arga anu keur jongjon harita aya telepon. Telepon sahanya cek Arga hari bari nyimpen sapuna anu saterusna nyokot HP dina meja anu digolerkeun. Isma anu celengeu harita nu keur nyamoran kembang oge harita langsung we eureun lantaran Arga anu narima telepon. Halo, assalamualaikum. Oh, mohon. Mohon sakedap deui paling oge. Emang lebatnya jam sabaraha? Mohon. Paling ti dieu ke jam 7 lah abdina. Insyaallah jam 8 langkung aduh panginan kali itu pamit macet ngindan. Oh, mohon. Mohon mangga. Waalaikumsalam. Kang Harga, saha Kang? Cek Isma harita jelengkeung. Baturan nanyakeun gawe kinit aya wayah kumaha cenah kitu.
Sanes. Sanes. Sanes naon? Sanes sifat. Naon make jeung nanyakeun we Sipa? Cemburu. Saha oge nu cemburu. Teu cemburu oge. Nah, atuh nanyakeun wae ka Sipa. Ayo, Nya henteu. cek Isma ari teh bari reumbeungeutna. Sok eta. Tuh itu bari itu encan tuh. Nya cerewet meni sok naon teh. Cek Isma ari teh. Arga nu geek diuk da geus beres manehna mah sasapu. Tinggal Isma setik deui aya sababaraha hiji deui meureun kembang nu can dicepor. Geus beres. Isma asup ke jero imah bari nyimpen emer. Tunggu silila Isma anu panggieunkeun kopi jeung Arga geek diuk digeureun Arga. Arga. Naon Isma? Ayo we kangkung we tuh. Naon? Naon? Kan Arga mung samingan kan malah ditu. Nya emang naon? Henteu kunaon sih. Naros mun teu kenging naros teh. Nya lain teu kenging atuh mah kok hayu-hayuhan teh penting geus apa penting oge. Emang naon gitu lamun Akang leuwih. Nya karunya ka si emak. Yakin kadinya. Nya geus naon kitu. Karunya oge ka teh Sipa. Sipa. Terus Akang yakin dibalik obrolan eta lain Sipa jeung emak da. Emang naon? Pasti kamu bakal kangen ke Akangnya. Yeh, ini pede ih. Amit-amit ini pede ih. Cek Isma ari teh bari cengkat nu saterus asup ke jero imah. Eraeun ku Arga dikitukeun sieun kapange. Arga ngawara katak seuri. Si emak harita anu keluar ti dapur celengga-celengge. Naon Isma? Teu mah. Itu tes hanya hebor mah. Oh, itu si Arga mah disesurian kitu. Namanya mana telepon dateng yang rencanganana. Oh, yang geus atuh. Isma, pang ngolah-ngolehkeun itu tuh sayurnya. Keur ngoseng mama emak. Mereka barung heula yeuh, weuk meuli pecin jeung ieu tarigu. Emak. Sanggeus kitu mah harita bujana asup ka kamarna nyokot duit. Leos we init ka warung. Dihareup aya Arga harita nu keur diuk. Arga seserian cikeun teh. Henteu mah, emang naon kitu? Cenah kuwi keur telepon. Oh nya baturan bieu. Ini barakatakan seri teh. Arga kerung. Da perasaan mah manehna teu nelepon bari barakatakan. Cek saha mah? Itu cek si Isma keur telepon jeung baturanana seserian cenah. Oh. Dasar si Isma. Cek Arga harita nu kerung. Anu hartina Isma teh bohong. Sabab meureunan sok sieun ajarkeun naon, jadi disebutkeun keur telepon gitu. Isma. Ya ka mana mah? Iya rek meuli pecin, tunggu ge pecin jeung tarigu rek ieu. Rek nyeun ngajaketan asin. Ngajaketan asin? Nya, geus dilihat teu ngadahar jaket asin. Parupa ngaran teh. Nya ada bosan atuh asin digoreng wae mah, ini sekali-kali make tarigu atuh. Nya mah. Rek di jam sabaraha? Jam 7 we mah. Tah kudu isu keneh cenah. Oh, nya atuh. Yang satunya Sanggeus kitu mah leos we. Bujana harita ngaleos, init ka warung anu memang teu jauh keur sababaraha lengkah lah. Tah kahalangan saimah teh warung teh. Bijana tekung silila geus balik deui nu saterusna kebat we langsung init ka dapur. Nu kasampak bener we Isma nu keur ngolah-ngoleh sayur harita. geus we Isma dijahit we pariman komporna. Urang nyeun ieu nyeun naon kan goreng asin ya. Goreng asin biasa tuh mah ya kadiekeun. Rek di eta, rek di tariguan. Oh, nah di tariguan mah nya meh teu pangse teuing. Cek si emak harita. Sanggeus puguh kitu mah Isma jeung indungna atarapi jeung indungna Arga pak-pik-pek we di batur, di dapur. Tara biasana Isma teh harita pak-pik-pek di dapur, lamun di imahna mah waya kitu. Geus we sare keneh. Tapi duka kunaon? Beureunan bisa nitipkeun diri lamun bisa disebutkeun kitu mah. Sabab Isma teh di imahna mah kacida pisan gadulna, dititah ku di indungna kudu pasea heula.
Tapi ari di imah bijanah mah da tuka kunaon mun sigep ging nanaon kaca teh mah depelan itu jeung ieu mah pokona eueuh carekeun sama sakali mentak bijanah sabenerna kini sakola geus pasti bakal mere duit lain jang muruhan tapi karunya we budak hideung kawas kitu mah teu dibere jeung nyaaheun pisan bijanah oge deui waktu anu nyerelek ka beurang arga anu geus make celana panjang gagahna keranan make jaket kulit arga teh darek perjalanan jauh tap make helm Lagi ayeuna ga? nya mah arga rek ayeuna Isma harita norojol di dapur. Kang Arga? Nah, Isma. Mangkat. Nya. Jaga si Manya. Ulah kemana-mana. Mak. Si Isma mun balik. Cina di dieu sama Arga ka dieu mah. Ya, masih Isma we lah. Ya, sareng Isma di dieu. Nya. Geus Isma di dieu nya, Mak. Nya. Para mitra kaum dangu sadayana. Arga nuantukna harita lempang ka hareup. Bari nungtun motorna. Motor teh ditumpakan ngan teh dihurungkeun. Geus aya di pakarangan, Arga ge balik deui harita. Mak. Yang satunya Arga mangkat heula. Ceuk Arga bari nyokot tasna. Anu dieusi ku salin jang saminggueun. Isma harita nuturkeun ka Arga. Arga, Isma. Kang. Jaga emaknya. Ada tong kemana-mana. Asal buruhan. Nya, di buruhan ke. Sayang kunaon di buruhan. Cek Arga harita bari imut. Isma nu bari reueum beungeut na harita. Emang Kang buruhan kunaon? Kunaonnya. Cek Arga nganon seuri. Ih, nganon seuri. Yang satunya Arga harita naik kana motorna. Isma nu nuturkeun harita lumpat. Kang Arga. Salam. Cek Isma harita bari ngasongkeun leungeun. Arga eureun bari ngareret. Neuteub kana leungeun anu disalodorkeun. Nya, si hidangnya. Cek Isma harita bari neuteub kana beungeut Arga. Ting kunaon Isma rek ditinggalkeun ku Arga teh asa males, selempang eta jengkeunna. Padahal Arga teh kur sakadar kapi lanceuk, nanti kasebutkeun nya dianggap lanceuk we lah ku manehna mah. Gap leungeun harita tarima. Saterusna ku Isma harita disuntangan eta leungeun Arga. Kaget Arga oge. Tapi teu loba omong Arga. Saterusna Arga ngacak-ngacak mun-munan buuk mun-munanana harita. Sing bagirnya. Oge. Akang naon? Cek Isma di tengah gel bibir anakna. Naon? Henteu Kang. Akang sing sehat di ditu. Nya. Kang. Cek Isma di tengah gerowan tapi teu nemalan. Naon? Iya. Cek Arga hari bernyokot duit 50.000. Entong Kang. Entong tos make masihan. Iya. Bisa ieu motor rusak itu je ka bengkel keun langsung kamarinya. Entong Kang. Isma kan aya masih kan di pasien bekal mage. Isma ge kadukeun bekal. Geus aya. Cek Arga harita bari nyepeng ke eta bari nyimpen duit 50.000 harita dikana leungeunkeun Isma. Kang. Cek Isma antuk nanganuhunkeun. Nya, geus nya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Cek Isma harita bari molohok netep seukeut ka Arga anu ngaleos. Isma netep terus nepi ka Arga ngaleos. Tur teu katingali deui nu katingali teh elak-elakan jauh na kerahanan. Saterusna Isma ngalengkahkeun di sukuna nuju ka imah manggon leuleus na kerahanan ditinggalkeun ku Arga piranan saminggu. Sedengkeun bijana ningali Isma nu tungkul harita leumpang asup ka jero harita bingung. Isma? Isma kunaon? Gering? Teu mah. Kunaon atuh? Teu kunaon Isma mah da. Kang Arga masih 150 mah. Yeuh. Cek Ari mikeun ka Isma, ari bikeun ka emak kumaha ieu teh? Bawa. Tapi kan Isma terus dipasieun ku emak. Keun bae. Eta mah beda deui duit ti emak. Itu duit ti Arga, kanyaha Arga ka maneh meureunan. Da Arga teh ka maneh teh nya teh aku Adi. Aku Adi mah. Cek Isma harita celeumut. Nya, geus naon? Yang di aku ka Bogoh. Mama. Cek Isma harita eraeun mah dibareureum beungeut na teh. Da memang nya pikiran Isma mah beureun kitu, duka kunaon. Teu nyaho sarareak. Naon anu aya dina pikiran Isma. Indungna ngomong kitu teh da heureuy, indungna Arga teh. Teu nya-nyana, tapi duka lamun nyempikakeun nyana mah. Duka di saluyonna kan henteu. Ngan anu jelas mah pujana indungna Arga teh bageur nyaheuna keranan ka Isma. Tapi lamun nepikakeun hubungan jeung Arga bisa jadi bujana oge kacida pisan beureunan nyaluyuanana jiga nama lamun ningali kana paroman kadinya. Tapi jelema mah teu apa teh nu apa. Arga nyemprung harita init kepada larang. Jam 7 ini di Bandung. Kakocapkeun di jalan lagi halangan itu jeung ieuna macet mah di jalan wajar da geus kabiasaana di kota Bandung mah wajar. Ngantukna Arga harita sanggeus ningali Google Map. Nepi oge kanu dituju. Arga ngeureunkeun motorna harita dina bengkel anu kacida pisan gedena eta bengkel teh. Nepikakeun omeana oge mobil anu calon ieu omean teh lobana keranan ngaderet. Aya kana 20 atau 10na jiga nama. Jeung owner-deal oge jelas eta owner-deal teh kasebutkeun anu ori. Dia teh jeung moal hese. Wah, paingan di dieu meureunun bengkel geus kitu gedena. Arga ningali harita kana tulisan di luhurna. Sanggeus kitu Arga asup harita ka bengkel. Di jero geus katingali aya nu waweuheun Arga teh. Anu sok biasa langganan ka ditu. Arga, ga. Geuningan. Nya boge di dieu nya. Nya di dieu. Mun ka ditu teh paling oge nanyakeun owner deal anu eueuh di dieu nya ka ditu gitu. Sebentar ini gawe di dieu. Sok atuh ka ditu teh aya si bos da. Si bos saha teh? Nya si ieu nu nyepeng ieu we. Dari bos utama mah tara ka dieu. Oh gitu. Itu deh anu saha kiru. Cenah mah urang Bandung ngenting saha nu boga nama ngan pedah. Nu sok ka dieu mah Pak Boy, nu sok ka dieu mah. Lain nu Pak Boy. Lain babaturan Pak Boy ting saha ngaranna mah. Arga ngawulang ras inget harita ka Pasalam. Wah kitu nu Pasalamnya. Teu ingat tuh salam saha. Nya nu tapi teu inget lah apa. Aju ka ditu tuh aya da ieu Pak Erik ieu cuk. Arga harita asup ke ruangan kantor. Kasampak bener aya Pak Erik. Nu pernah papanggih Arga kedua kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arga, ayo kajero sok. Cek Pak Erik harita daleh deh. Sup Arga harita asup. Bisa terus nasa salaman jeung Pak Erik. Gek Arga harita diuk. Sakumaha anu dititah ku Pak Erik. Jam sabaraha itu Kak? Jam 7 Bu Pak Erik. Jam 7, sajam setengah. Sebenarnya di teh asup teh jam 8 gak? Ngan barudak jero di dia nusok sarare di dia di mes. Angke harga di dia bisa terserah kita kos atau balik di mes kemang harga we lah. Di mes pada kudu seminggu ieu meureunnan. Cek saha seminggu. Pak Boy kan nyarisna seminggu. Semingguan Pak.
Jadi kieu ga Bapak teh nyaka itahan ku Pak Salam bogo ge. Nya keamanatan ku Pak Salam. Nya ka Pak Boy teh mentana seminggu. Sabab Pak Boy mamikeun lamun nyebutkeun sabulan atau ieu mah mamikeun we sama sakali. Sababna cenah harga di Pak Boy oge di ditu memang jalan anu diperlukeun. Nya terus kumaha, Pak? Yang kewe tama kadunungan ka Pak Salam eta ya Pak Boy ke depan babaturan Pak Salam meureun bisa koordinasi jeung Pak Boy nah meureun Pak Salamna urang mah teu naon gawe we penting mah di dieu. Dan dia kebenaran jadi beratkeun teh ka saya ieu teh. Itu oh gitu Pak Erik. Duh kumaha nya? Lamun leuwih soalna abi kan kuliah, Pak. Eta mah bisa diatur masalah kuliah mah. Lamun nya mangke geus di dieu mah gitu. Ieu mah ayeuna mah sok we gawe heula. Itu ieu mah dangke we lah masalahna mah. Kudunungan nyata antara Pak Boy jeung Pak Salam meureunan kenu bakal ngarobrolna. Eta mah tapi perkiraan harga di dieu betah mah. Hari betah mah di mana wae ge betah, Pak. Ya syukur lamun kitu mah. Jadi rencana teh cenah duaan tiluan teh kan aya senior di teh. Aya senior. Aya nu ala-lanyar keneh kitu nya. Tah harga mah dianggap teh senior di teh soalna kan pinahan harga mah. Aya senior apa? Mun di dieu hebat. Justru eta mentak neang harga ka dieu teh. Sanajan di dieu dianggapna senior ge aya tetep naon ngaranna teh aya anu kurang gitulah. Mantak Pak Salam ngobrol ka Pak Boy teh sama Pak Salam teh sebenarnya pernah ngomekeun mobil anu hese di dieu, diomekeun di ditu cenah bisa gitu. Mobil mana, Pak? Anu BMW seri terbaru lamun teu salah mah. Aya nu karuksakan teuing saeutik cenah tapi di dieu kan hese. Nu ngarti gitu, cenah aya nu paham. Pas dibawa ka ditu, alhamdulillah cenah beres cek Pak Salam teh. Oh. Harga ingat dina waktu harita basa dibere duit 100.000. Mobil BMW eta model diomek. Oh nya aya nya. Nya aya sih. Tah tidinya awalna itu mantak sawara kali Pak Salam teh ngobrol jeung Pak Boy keukeuh. Teuing masalah kontrak eta naon kitu ka Pak Boyna. Nya intina mah dinyeu geus di perusahaan Pak Boy gitu lah ente teh. Duh siga jelema naon wae. Emangnya dae boga ilmu mapan ya memang teu hese teu berat mamawa ongkoh gitu. Nu penting urangna jujur. Insyaallah ilmu kapake nu kemana ge. Amin amin. Nya sok nyantai heula dalila kene ieu ka jam 7:30 asup teh jam 8 ngan ieu toko dibuka teh ku barudak we. Kagok di mes meureun teh pada mararungkut teu pada ruguh. Geus we baru bubuka gitu tisu kene oge. Ngan ayeuna senior sana kada dia anggar jam 8 ieu nu baruka teh model barudak pedagang anu ngajar wal ieu nya nu di toko gitu. Oh gitu. Ai bengkel mah teh can ai bengkel jam 8 mimitina. Oh moal. Ayo geura tempat ditu tuh. Bawa teh kantongna ka mes geura. Harita harga nuturkeun ka Pak Erik. Tah ieu mes. Harga ningali mes teh katingali meni rapihna karantur bersih. Oh. Oh ieu teh mesna. Mohon. Sok tuh. Sok we simpen we lah di mana tah kamar mah kararosong deh ieu teh. Tah barudak sawareh mah baralik ieu teh da urang dieu hampir urang dieu lah. Baru ke pamajikan ada urang dieu jadi nu di mes mah kudu aya tiluan. Kan ayeuna nu saurang keur ting rek ka dieu ting moal. Manehna ayeuna ka Jakarta soalna mah. Pemajikan urang Jakarta. Jadi nya teuing masalah ting rek ka dieu ting moal lain nyebutna mah eudeuh tapi dan ka ayeuna geus 2 minggu teh can datang-datang wae ditelepon ka mah teu aktif. Oh gitu. Sok we simpen di dieu lah betah we betah ku sorangan TV aya naon aya di sok. Gitu. Antukna harga ti poe harita keneh. Gawe di eta pitempatan kalian suhud. Sedengkeun di Bandung di Binong. Isuk-isuk keneh anakna Salam nyaeta Neneng Sipa. Teu berag ieu manehna teh masalah kejadian kamari. Mimiti manehna nu ngabeudan ka harga dibaeudan ku harga.
timbul perasaan-perasaan anu aneh. Ngerasa manehna salah, ngerasa itu jadi dua-dua lagi ngerasa salah, Arga ngerasa salah lantaran Arga asa geus ngalalaikeun Sipa padahal mah geus bobogohan. Kalaka ngomong nu aneh-aneh, bangun anu teu percaya karanan ka Sipa. Padahal Sipa benar-benar mika cintana. Seringeun Sipa salahna Arga ngageruan kamari anu di tempat parkiran, Arga oge teu ngareret seutik oge. Atarpi Sipa oge ku tibane malan sakedeung kaditu mah nya terus we ngadon ngobrol jeung Andri. Ngantukna Arga ge parumasakeun diri. Yen memang beureun kitu kalakuanna Sipa oge ngerasa bersalah deh. Lantaran hanyakal geus ngalalaikeun Arga make jeung teu ngarespon sagala rupa. Mata kajadianana isuk-isuk keneh Sipa geus ngalulungkut. Indungna nyetana Paira nu ningali Sipa harita kerung. Sipa, ari Sipa kunaon isuk keneh teh? Gering deui. Teu mah. Ngan nganaon? Seueur pisan pelajaran mah duh. Ini jangar kana sira mah. Nya engke poe Minggu mah istirahat. Terus jalan-jalan jeung baturan jeung Arga. Kemana we jeung Arga gitu. Arga mah nya kapan cek hidup serangan. Resep ka Arga lin. Sipa ngahulang. Cuma tapi duka Arga mah kayu Sipa duka resepkeun duka henteu nya eta mah geus pasti. Saha sapiraku teuing lamun lalaki teu bogoheun ka Sipa. Hiji Sipa teh budak anu bager, geulis. Nya Arga teu bogoheun. Duka teh mah Sipa oge teu nyarios terus ka dinya. Ceuk Sipa atuh. Teu nyahoeun indungna yen Arga jeung Sipa teh geus hubungan. Jadi saksina nyaetana ayam anu geus dibakar dina waktu di warung ayam bakar ngan teuing kunaon hubungan manehna teh kalah ka kitu. Sipa acan mangkat geuning ye geus 7:30. Aya Arga teu jemput. Teu Pak. Oh. Cek salam harita beri seuri. Salam anu geus apaleun. Yen Arga pasti mah ngajemput. Ngan peda teu ngomong we ka Sipa. Lantaran namun bebeja ka Sipa sok sieun Arga teu meunang pikeun di kanu jauhkeun. Sedengkeun Arga teh dibutuhkeun pisan tenagana kumanehanana. Rek ini jam sabaraha? Ayeuna Pak. Geus sarapan? Entos. Yang geus atuh cuk. Ame ieu teh kaberangan, ieu geus jam 7:30 kurang 10 menit. Cuk. Pak, mah masih pangkat heula. Nya juga tuh tong ulang-ulang wae lah budak teh. Harita Paira anu nangtung nuturkeun ka Sipa. Sipa nu naik kana mobil terus munurkeun, gerung-gerung mobil digerungkeun. Sanggeus pamitan kana jadi indung jeung bapana blesur harita mobil ini tinggalkeun eta pitempatan. Diteuteub ku nu induk ku jadi indung jeung bapana. Sipa nyemprung harita yang gura-giru papanggih jeung salam, atrapi hayang papanggih jeung Arga. Lantaran cek pikirna manehna kamari teu ngarespon ka Arga, nu boating Arga teh nyerieun hate ku manehanana, tur boating moal manggihan manehanana. Arga. Ampura Sipa kangen mah Jois. Mari teh Kang Arga pasti rek ngobrolkeun masalah nu kamari beureunan. Boating rek teh hampura teh kumaha manehna. Hai ge yakin Kang Arga teh boga niat lamun ngomong kawas kitu teh hayang putus jeung aing lain. Dan menang Kang Arga teh memang jelema kan kitu. Jelema anu lagi rupa panggil jeung Arga. Mobil harita ditarikan. Anu teu kungsi lila mobil oge geus nepi harita ningali jam kurang leuwih meureunan. Jam 7:30 leuwih 15 menit. Mobil diasupkeun ka parkiran. Sakambedaran di parkiran teh geus eueuh jalema. Cut harita Sipa turun, urat ret ka kenca ka katuh. Ret kana pelebah parkiran sok biasa Arga parkir di dinya. Aya ge motor nu lain aya 3 siki motor teh.
Motor Kang Harga kemananya? Nah Kang Harga can datang. Daguan di dia pasti Kang Harga can datang dah. Cek si pari bari ningalian kana motor. Culunga celengeu ka ditu ka dieu. Ningalian motor anu memang warna biru tapi memang can aya keneh. Ningali jam tinggal 10 menit deui piasupeun. Untuk ngusir ka dengen ngageroan awewe. Pak. Pak. Si pa ngareret. Nur. Nur harita nyampeurkeun lulumpatan. Aduan sa. Aduan Harga pugue. Harga. Teu teu ningali ti suge-suge can datang berinya. Nya can datang di kana tuh motor ge kosong keneh. Tapi kan geus rek asup, Pak. Emang mau kuliah? Rek atuh. Cek si pa harita bari ningali jam nu kurang 5 menit deui. Tapi Kang Harga mau kuliah kitunya. Cek si pa harita ngarenga panjang. Karena tanda-tanda harga rek datang. 2 menit deui. Ayo ya 2 menit deui. Rek ngagon di abi masih dosen Cek Nur harita. Bener, ayo tuh. Dua nana harita gagancangan ke kelas. Pas nepi ke kelas kebenaran dosen kekara datang. Nuantukna marana rasum teu kaberangan. Sajroning di kelas Sipa harita ngaron ngahulang. Dosen anu ningali Sipa ulang-ulang wae harita pok ngomong. Sipa, Mohon Pak. kunaon? Aya nu nuju di emutan. Pami nuju pelajaran Bapak. Supados paratoskeun nya. Mohon Pak punten pisan Pak. Sanggeus puguh kitu mah harita Sipa langsung wae manco. Ari pikiran mah tetep wae. Sipa teu bisa mempohokeun ka Arga. Anu ngarasa kaduhung kamari. Anu teu ngarespon ka Arga, anu sok padahal mah Arga teh sabenerna rek menta dihampura ka manehna. Waktu beuki nyerelek kabeurang. Istirahat geus. Asup kadua kalina ngantukna mulang. Para siswa, para siswi mararudul muru ke parkiran nyokot kendaraan masing-masing aya oge nu ka sisi jalan megat angkot jeung sejebak. Palamitra kaum dangu sadayana. Sipa barang nepi ka parkiran digeroan ku Andri nu bari lulumpatan. Sipa. Ret harita Sipa ngareret bari eureut. Naon Andri? Kamu rek mulang langsung? Nya naon kitu? Antarkeun saya lah. Emang mobil kamu kemana? Di bengkel. Di bengkel. Nya buku ge. Nya teu naonnya. Saya nebeng lah. Emang lu baturan kamu? Baturan kami geus sararinit. Tenang kan? Sekali ieu we. Beneh we sa jalur. Si Pari tengah ulang. Yang geus atuh. Sanggeus puguh kitu mah harita. Andri pok ngomong, reko kamu reko saya bebana. Yang geus kamu atuh. Cek Andri cek si Pak harita. Bari mikeun kunci ngarasa teu pantes teman awewe ngabonceng lalaki sanajan di mobil. Antukna Andri harita atau heun saterusna bus kana mobil Sipa, mobil mewah dina waktu harita. Andri geus sarua mobilna teu kurang mewah. Sanggeus puguh kitu mah harita Sipa nu naek mobil ngageleuyeung maju ninggalkeun eta pitempatan. Ngajalankeun mobilna harita Andri teu gancang. Emang mobil kerusakan naonna kitu mobil teh? Nya tuh ka atuh nyaho mah geus we diomean ku sarangan teh nyaho puguh ge kerusakan naonna. Tadi rek init ka kampus jujut ngadat mobilnya tara-tara lah. Cek puyeng we gitu teh. Kan sok biasana make motor meureun. Motorna justru keur dipake ku lanceuk. Meureun nanyakan rekana mobil. Pak. Urang kadinya yuk.
ayam bakar. Nya. Kalau si paman dibuat di rumah. Sekedegan tuh Pak. Pada sekarang lapar tuh. Kuat ya. Oh, nyangga satu ayam bakar di mana? Lah nu deket etatan Kalibatan. Gebeg. Si Pak Ari teh gebeg. Sebab eta teh ayam bakar teh kesebutkeun. Tempat sejarah manehana jadian jeung bebenena anu ayeuna teuing kumaha nasibna. Nyaetana Arga. Manehna jeung Arga teuing nepi ka mana nasibna ayeuna. Sabab dua-duana oge encan sapakat. Bener deui. Aku kudu dirinya atuh nu lain deui atuh. Cek si Pari teh moungeun. Geus lah, keburu lapar lah. Cek Arga tapi cek Andri harita. Bari mobil langsung we dipepetkeun ka sisi. Sanggeus kitu jerut harita Andri turut nih heula. Renghap si Pari teh ngarenghap. Jangan dengerin di dieu deui. Rintu. Sok jadi piomongan kena. Cek si Ipa bari nuturkeun ka Andri. Si Mamang anu tukang ayam bakar eta apaleun. Bari neuteub ka si Ipa. Ret kanu jadi lalakina dina hatena. Oh, kamari teh meureunan kabogoh teh lain pamajikan meureunan. Eta lalakina geus ganti deui. Piraku salingkuh mah. Teuing sapodo teuing lah rek salingkuh teh penting meuli we ka aing. Ceuk tukang dagang harita. Mang, ayam bakar 2 Mang. Siap Den. Ari ana mana? Cek tukang ayam bakar. Si Pak Ari teh langsung ngepias. Teu aya. Oh, ret si Mamang Ari teh ngareret ka Andri. Andri anu keur hare-harewe manehna. Ting SMS ting WA jeung saha. Ngan menikat anteng nekaranan bari sura-suri. Si Mamang nanya oge harita teu ngadengeun. Antukna si Mamang oge ngaleos we. Aduh. Si Mamang nyahoan geuningan. Bobo aing disangka itu jeung iheuna aduh. Sial di mah. Cek si Pak harita. Tunggu sirila Andri ngasupkeun HP-na kana tasna. Pak. Kunaon? Ngalamun we? Teu Dri. Kamu geus pernah di dia? Sering sih. Oh, jeung saha? Jeung Arga. Jeung Arga. Andri harita neuteub. Nah, salin jeung Akang. Nya sakan deketan jeung Arga. Oh, cek Andri harita nu apal memang nya. Si Pak oge deukeutna we jeung Arga wae, nu tangtura dahar dirinya pasti jeung Arga kitu pikir. Si Pak. Si Arga ka mana nya? Arga teu ka mana-mana aya dah. Aya di mana? Yang di rumahna. Nah, apal? Nyangan weaan. Oh, jadi apal Arga teu sakola? Nya itu apal? Emang naon? Oh, nyan teu naon. Cek Andri harita. Tukung sirila ayam bakar harita datang. Si anak ka mana geuningan ayeuna mah sareng ieu. Aya nu kamari teh saha tuh? Eta teh Rencanganana Mang. Kan aya kabogohan mah abi. Harita Sipa ngareret. kamu teh. Cek Sipa harita. Oh, aya nu kamari mah rencangan Neng. Oh, Mang kamari mah rencangan. Ye Sipa namina. Nah, kemarin mah biasa we sok ngiring tumpangan hunggul gitu karena mobil. Andri, naon sih? Oh, kan nya meureunnan. Oh, gitu. Menawi teh atuh. Teu sapertosna kamari geuningan Neng nangis. Henteu Mang, kamari teh puge. Emang nangis kunaon gitu, Mang? Nya, duka da si Nengna langsung lompat kana mobil. Si A nama kamari langsung we paneuri da bukanna nyarios naon kesel juga nama gitu. Emang nyarios naon gitu Mang? Nya duka da kunyam we gitu. Si Pak hari tengah ulang.
Emang kamu pas ya? Tuh istri siapa saya? Itu cek si Mamang kamu lompat karena mobil. Lompat karena mobil teh tinggalin HP kan di jero. Andri hari tekerung. Satu shop akal cek pikir. Tapi Andri gitu lupa nanya. Kan yakin si Pak jeung Arga ayeuna keur aya masalah dina hatena. Si Pak jeung ayeuna keur aya masalah. Berarti peluang gede keur aing. Sarjan kumaha geus si Arga memang berat, tapi mun ayeuna keur aya masalah berarti peluang gede jeung aing. Aing kudu bager ke si Pak. Geun antepkeun we. Ayo si Pak sok. Tong loba pikiran lah, sok makan we. Cek Andri harita. Pinter pisan Andri mah dina ngarayu awen keur galau teh. Nyandri. Cek si Pak harita nu antukna duanana harita bari ngarorobrol we. Andri anu sok ngabojeg harit. Neng si Pak oge geus poho we. Maneh teh keur mikiran Arga. Si Pak nepi kasih serian we hayo harita bari barang dahar. Antukna duanana bareres barang dahar. Andri anu mayar harita. Entos mangnya. Cek si Pak, oh mohon. Si Mamang harita neuteup seukeut ka si Pak anu ngaleos jeung Andri. Tapi cek perasaan aing mah buat ting itu meureun kabogohna si awena jigana ngadua ieu. Beda. Manehna ulang-ulang wae mikiran lalakina meureun anu teu kamari. Atawa ditinggalkeun ku lalakina. Tak kamari teh kadengen apa saya. Awena ceurik terus lompat kana mobil. Wah, ieu mah bener awe teu balik ieu. Ceuk si Mamang harita cop ka si Pak teh nyebutkeun geulis oge awe teu balik cenah. Si Pak naik kana mobil, si Mamang Andri oge harita naik kana mobil. Geuleung mobil maju harita ninggalkeun eta pitempatan. Saparat jalan duarana harita ngarobrol we itu jeung ieu. Si Pak oge harita jadi kabebenjokeun teu inget deui ka Arga. Pak, teu naon nganterkeun sana ka imah?